A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tarjamahna, tiap-tiap jiwa teh, tiap-tiap diri teh pasti bakal ngaranapan maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, jeung daya sanes tiap diri teh aranjeun teh bakal disampurnakeun balesanana dina poe kiamat. Famang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Sing sajalma anu dijauhkeun tina neraka jeung diasupkeun kana surga, maka eta teh anu kacida pisan bagja, estu bagja. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, jeung daya sanes ari kahirupan dunia eta teh kasenangan, tapi kade eta teh bisa macikeuhkeun, bisa ngabahayakeun, bisa mengkolkeun, nguruskeun urusan dunia, bisa aranjeun tertipu kitu. Eta teh nyaeta nguruskeun urusan dunia bakat ku sibuk, akhirna nepikeun ka poho teu ibadah, teu ngabakti ka Gusti Allah. Taina bahasan tadi geus disebat dina Al-Qur'an surat Ali Imran 185. Yen setiap jalma teh pasti maot. Jadi urang pasti maot. Keluarga urang pasti maot, babaturan urang pasti maot, tetangga urang pasti maot. Sedengkeun ari jalma mah lamun maot kudu dipulasara, sabab jalma mah makhluk anu ku Gusti Allah dimulyakeun. Walaqad karomna bani Adam. Kulantaran kitu urang kudu bisa mulasara jalma anu maot gitu. Jadi ulah nganelkeun teuing batur, tapi utamana keluarga. Sabab eta teh mungkin dina awak teh, dina jasad teh aya kaaiban. Hera lamun kapanggih katempo ku batur. Tarik kulawarga mah misalna anak kan bakal ngajaga kana kaaiban, aib dina awak nu aya jadi bapa, jadi indung gitu. Mata pangalusna pisan lamun awewe maot dimandian teh ku salakina, teu pangalus-alusna pisan eta teh gitu. Sehingga pan ai salaki jeung pamajikan mah geus silih piara, silih jaga dan kaaiban. Siti Fatimah pesan lamun kuring maot hayong dimandian ku saroge ku Sayyidina Ali, lamun abdi cenah maot ti heula. Nabi Muhammad cumarios ti lamun Aisyah maot ti heula rek dimandianana ku kuring. Jadi bakatku pangalus-alusna mah eta nya suami istri gitu. Nah, ayeuna urang supaya urang terang jeung supaya wani aya kawani kumaha urang dina mayunan anu maot. Di kawitan tinggawitan nu kahiji urang ngemitan anu nuju sakarat.
ari anu nuju sakarat da memang seueur ciri-cirina lamun awak sakabeh awak terus tariis gitu. Tuluy lamun dina tenggorokan geus ngorok gitu. Tah eta ciri eta teh di antawisna ciri anu nuju sakarat. Lamun geus kitu geus teu kudu dibawa ka rumah sakit ya. Eta mah nuju sakarat kariweuh-riweuh dibawa ka rumah sakit. Lamun sakabeh awak terus tiis, sampean tiis, panangan tiis, geus tariis kitu. Nah, terus dina tenggorokan tos ngorok. Nah, eta mah nuju sakarat. Jadi teu kedah riweuh geuat ka rumah sakit eta mah nuju sakarat. Terus engke lamun cirina maot geus maot nangan contohna nangan kaca eunteung caketkeun we kana lubang pangamungna. Lamun dina eunteung aya uap berarti teh can maot. Tapi lamun dina euntengna teh aya uap berarti tos maot gitu. Da ari ciri nu maot mah geus teu napas. Lamun jelema geus teu napas berarti tos maot. Jadi lamun ku eunteung upamana dina diantalkeun kana dicaketkeun kana liang pangamung kana baham terus aya uap teu kudu riweuh dibawa ka rumah sakit. Rumah sakit ge angger bakal disebut maot. Dari jalma hirup mah bernapas gitu. Itu tadi mana geus maot maka urang anu ngemitan lain geuwat ceurik. Nu geuwat teh ngadoakeun doa pertama kanu maot ya. Allahumma ighfir lahu warfa darajatahu fil mahdiyyin wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wahlubhu fi aqbihi. Tarjamahna Allahumma ighfir lahu, ya Allah hampura ieu jalma anu maot teh. Allahumma ighfir lahu warfa darajatahu fil mahdiyyin, ya Allah luhurkeun darajatna ieu anu maot di antara jalma-jalma anu geus meunang hidayah. Wabsah lahu fi qabrihi, ya Allah legakeun luaskeun di alam kuburna. Alam kubur alam barzah lain astana. Alam kubur mah gaib. Jadi dilegakeun disenangkeun di alam barzah. Alam barzah mah tempat roh ayana di Sidratul Muntaha. Wa nawwir lahu fihi, ya Allah caangkeun di alam barzahna, caangkeun teh senangkeun bahagiakeun. Lain caang di jero kuburan juga aya listrik, juga aya patroma. Di jero kuburan mah anger poe di astana mah. Ieu mah arwahna itu sina senang di alam barzahna. Wahlubhu fi aqibihi, mugi ganti ku sagala kasaean. Itu urang lamun nungguan ngemitan anu sakarat lain kana careurik doa teu geuwat. Nya sarua lamun urang oge upamana takziah ngalayat nempo anu tos maot bisa diumumkeun ya. Tah lain ungkul urang upamana nyanak beas, nyanak hartos, nyanak tuangeun, tapi oge eta tah doa melihat eta janazah teh mayit teh ngadoakeun. Bari mun urang boga rezeki nya rek hartos, rek beas, rek tuangeun kirim ka jalma anu nuju kenging kapapatenan. Jadi parentahna kitunya ulah tibali ulah anu gaduh kapapatenan kudu nyuguhan
sahabat-sahabat, tetangga-tetangga dibalik ya. Tapi anu tatangga dulur-dulur itu barang kirim ka anu gaduh kapatenan, mungkin butuh ke biaya penguburan misalnya, butuh ke kain kapan, atau keluarga teh sempet marasak gitu. Jadi dikirim gitu. Sanes anu kapapatenan kudu nyangu, kudu ngayakeun tuangeun ke tatangga dibalik teu banyak gitu. Sebab dina hadis sampai gitu Pak. Kit amu terus sok aranjeun nyieun kadaharan, ngirim kadaharan li Ali Ja'far, pikeun keluarga Ja'far anu harita Ja'far teh gugur dina medan perang. Rasulullah nyarios sok aranjeun geranjeun tuangeun kanggo keluarga Ja'far gitu. Teras salajengna naon ku urang kudu pidamel saparantosna kitu fardu kifayah sepakat ya, sepakat nu opat mazhab madhab fikih teh nu kahiji nu pangpayuna Hanafi, anu kadua Maliki, nu katilu Syafi'i, nu kaopat Hambali. Jadi nu pangheulana usiana ge langkung dipayun. Hanafi heula, Hanafi Maliki boga murid, Syafi'i boga murid, Hambali. Tak sepakat nu opat madhab yen ngurus mayit teh nu opat perkara fardu kifayah. Kahiji ngamandian fardu kifayah, nu kadua ngabungkusan, anu katilu nyolatan, nu kaopat ngubur. Mung sakitu-kituna tah ya. Jadi anu perlu mah eta tah gitu. Eta disebutna ge fardu wajib, fardu teh gitu. Wajib. Ari fardu aya fardu kifayah, aya fardu ain. Aya fardu kifayah mah kifayah teh kafa artinya cukup. Jadi lamun geus aya nu migawe nu sejen maka nu lainna teh dosa gitu. Beda jeung fardu ain. Fardu ain contohna salat Isya misalnya. Eta teh bisa upamana ada batur ge salat abdi mah moal. Nah, teh kitu da sebutna fardu ain. Ari ainun teh panon. Jadi diwajibkeun ka tiap diri. Nah, kecapna ku ain. Sabab umumna jelema mah baroga panon gitu. Fardu ain. Tah ayeuna majeng kana ngamandian. Ari ngamandian mayit teh kumaha kitu nya. Nah ngamandian mayit urang kudu barisa ya tiap keluarga ulah ngandalkeun batur ya. Ngamandian mayit nu penting dikawitan ku bismillah we. Erek bismillahirrahmanirrahim, erek bismillah ala milati rasulillah gitu. Teu kudu upamana rame sholawatan. Da teu aya parentah nanti rasul ti para sahabat ya. Atanapi ti para imam mazhab itu tadi gitu. Madhab Syafi'i teu aya sugan marentahkeun yen lamun rek ngamandian mayit teh, keur ngamandian mayit teh kudu maca sholawat gitu. Jadi eta mah tradisi lokal ya. Jadi teu aya parentah. Misalna dianjurkan cek Imam Syafi'i teh, ta cek Imam Maliki teu aya nya mas. Jempe we ngamandian mah kitu nya. Tong gandeng gitu. Kawitan carana teh bersihan heula najisna, bisi aya kokotor tina palawangan hareup, palawangan tukang. Ari caina mah rek ku citiis rek ku cihaneut. Pang ku cihaneut teh bisi kieu, bisi dakina karanel atawa bisi kokotorna geus gararing gitu.
itunya kulantaran gering lami hari kira-kira luduh mah tuh kudu nganggo cai haneut biasa we sama si haneut sote bisi ieu teh teu damang terus lami teu pati diurus jadi seueur daki. Nah tos dibersihan najis-najisna tah ayeuna mah kana tahap berikut kumah bagian badan anu sok dipake wudu kitu nya. Sanes parentah kudu diwuduan kumah bagian badan anu sok dipake wudu. Nu sok dipake wudu teh kan rarai nya, mastaka. Jadi rarai jeung mastaka wasu. Nah, kuramasan. Upamana ku saurang ke bagian mastaka. Terus panangan kan sok dipake wudu panangan. Gitu. Terus sampean di rarayang ge tiasa saurang upamana bagian kepala, saurang bagian tangan, saurang bagian kaki. Gitu. Tos kitu mah sakabeh badana we dibanyur sabunan. Di parentahna dina hadis sok pake cenah daun bidara. Tapi da ayeuna mah geus loba sabun. Ya, ku sabun we mah kitu. Nah, bersihan sabersih-bersihna ya gitu. Engke terakhir amun geus bersih gitu. Dibanyur ku cai anu tos dicampur ku kamper. Gitu. Jadi ngawadahan cai anu tos dicampurkeun jeung kamper tos meunang ngabubukeun gitu. Jadi kamper teh lain awur-awur dina boeh. Dina hadisnya kayak gitu kamper teh itu kapur barus ya, dihijikeun jeung cai di kumah diceborkeun dina waktu nu terakhir. Kahiji ngarah baksil-baksilna paeh, kadua ngarah eta mayit teh seger gitu, henteu bau gitu. Jadi sanes dina boehnya dina cai gitu. Tuh cara ngaibakan. Naon teu da enteng atuh. Tinggal daek ya kawani gitu nya. Pantahapanana ngabersihkeun kokotor kahiji eta. Kokotor di luar sok diperejel-perejel. Kokotor nu aya di luar gitu. Nah, nu kadua nyata tadi kumah bagian badan anu sok dipake wudu gitu. Nah, terus dibanyuri seluruh badan gitu nya. Yang utamana etikana kanan banyuran terus kiri gitu. Anu terakhir nama make cai anu geus dicampur ku kamper kurbanus. Nah, salajengna saena pisan ya, tapi ieu mah keur ngajaga unggul. Di waktu di zaman tos dianukan teh di cangcutan di zaman satea acan dicana ka tempat ngabungkus bisi terbuka misalnya mah bisi kabuka gitunya. Tadi eta bagian-bagian larangan di cangcutan mari ngadamel tina kain kapan atuh garuh cangcut nu sae anggokeun eta ngarti kudu nyieun gitu. Terus amun istri mah kedah ditutup penareupna dek ngadamel tina eta kain dek aya tuh kaos bisa dilebetkeun anggo kaos. Nu penting mah engke waktu dicana ka tempat nya rapi gitu. Tah engke dihitung panah perempuan mah cenah 5 kain. 5 teh kieu kain kapanna rek 2 lemar rek 3 lemar. Ngan dilengkapi tadi teh aya cangcutna, aya baju, aya kerudung 5. Nah laki-laki mah uyos tinggal kaos oge. Penting mah dicangcutan heula di zamanna keneh gitu. Gitu. Cukup kayana paling seueur lah 3 lamar.
Itu 2 lamar gitu sawios 2 lamar. Itunya cara ngabungkus kesusah lah gitu. Salajengna pardu nu katilu nyaeta nyolatan lamun mayitna lalaki tah imam mayun kana masaka, lamun mayitna awewe imam teh mayun kana tengah-tengahna, misalkan kana patuanganana. Nah langsung sholat 4 takbir. Takbir kahiji maca Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madholahu wa agsilhu bil ma'i wa saji wa barod wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa adhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzabannar. Eta tos takbir katilu teh nya. Ini takbir kahiji Allahu Akbar baca Fatihah. Terus takbir nu kadua baca sholawat ya. Sholawat sing lengkap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Pabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teras takbir anu katilu Allahumma gfir lahu warhamhu jeung saterasna. Lamun mayitna awewe erek dirobah pek domirna Allahumma gfir laha warhamha itu eta kana jenis kelamin. Tapi lamun dianggerkeun ke Allahumma gfir lahu warhamhu teu naon. Sabab da mayit mah rek lalaki rek awewe itu geus maot mah sareng disebut mayit ya. Hari mayit teh ismul muzakkar ya. Jadi bisa awe oge Allahumma gfir lahu warhamhu disaruakeun kitu. Teras takbir nu kaopat. Takbir nu kaopat baca di doa Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tudillana ba'dahu. Terus salam ya. Assalamualaikum ka kanan tuluy ka kiri ka kanan unggul naon komplit ka kanan jeung ka kiri. Ta doa nu tadi nu kaopat bisa diletakkeun dina takbir nu katilu duanana we. Ke takbir kaopat tinggal salam unggul bisa gitu. Tak kumaha lamun anu samemehna teh tahlilan heula. Itu saya tahlilan maca la ilaha illallah, maca sabaraha surat doa, maca yasin. Tah eta mah teu aya di sakabeh madhab oge ya. Babacaan heula samemeh salat itu tahlilan heula sampai salat. Teu aya di sakabeh madhab oge ieu mah tradisi lokal. Tos assalamualaikum. Tos sabi kadinya kumaha lamun tahlilan tos beres salat teh maca deui la ilaha illallah deui, maca rangkaian deui bacaan-bacaan. Eta mah tradisi lokal. Teu aya hadisna atanapi teu aya pemahaman ti Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali teu aya eta nya gitu. Jadi langsung gitu parentah mah salat ya. Jadi fardu kifayah nama langsung parentah salat.
beres nyolatan naon deui nguburkeun nalika nguburkeun nupang saya lamun eta patempatan teh laluasa ngasupkeun mayit teh ti beulah anu engkena bakal dijadikeun kaki. Jadi ngasupkeun mayit mun di urang mah ti belah kidul. Jadi masakana heula tuluy tongong, tuluy bujur, tuluy pingping, tuluy kaki. Jadi digolosorkeun ti kidul ka kaler kitu nya. Mun bisa gitu. Jadi sanes ti beulah kulon langsung ti beulah kulon di sadayana awak gitu dikahanapkeun ditarima budahanap nyunahna pisan mah itu ti beulah kidul ngasupkeun mayit teh lamun di beulah kidulna teh aya halangan nanaon gitu itu tartibna teh nya gitu naon bacaanana bismillahi ala millati rasulillah sakitu kituna we kitu nya ari eta ningan azan lamun geus ngubur geus diasupkeun kana liang lahat teh azan ari azan eta ti mana jolna rasul teu nyontoan para sahabat teu nyontoan imam mazhab anu opat teu nyontoan Hanafi henteu Maliki henteu Syafi'i henteu Hambali henteu ieu saha ye ngamitianana ieu teh tradisi di hiji daerah di negeri Syam gitunya aya ngaran jalma itu ngaranna Samsudin eta mah kabeneran dia negeri Syam jalmana ngaranna Samsudin gitu tah ieu anu mimiti ngayakeun azan bismillah di zaman Rasulullah geus lila nyaeta tahun ka abad ka-11 Hijrah. Jadi tos lami pisan kitu nya. Gitu. Tah nyebar weh kitu ka sabaraha daerah ka asup ka urang ka Indonesia. Gitu. Jadi eta mah tidinya nya gitu. Tuh. Jadi eta mah tradisinya gitu. Tuh tah gitu. Jadi nguburkeun. Jadi di kuburan teh mung diparentakeun dina hadis istagfiru li ahikum was'alu lahu tasbit fa inahul an yus'al. Bae ku ajeun doakeun gitu. Jawaban geus waktu di ruang doakeun we. Jadi diparentahna mah mung ngadoakeun gitu. Nah, terus ari eta maca Yasin di mana gitu. Jadi dia ya lalakonanya. Lamun urang nunggu anu sakarat teh nalika cekleuk maot teh nya. Mun urang nunggu anu sakarat tadi parentah teh talqin teh bacaanana la ilaha illallah sakitunya talqin teh lakinu mautakum la ilaha illallah mauta teh kecap jama tina mayit jeung tina mayit gitunya mauta teh lamun mayit artina teu acan maut teu sakarat lamun mayit gitu tos maut gitunya aya mayit gitu kecap jamaana sami boh mayit kecap jamaana mauta pelantaran kitu la ilaha illallah nalika keur sakarat la ilaha illallah gitu aya hadis eta mah hadis sahih ya gitu talqinan anu sakarat ucapan la ilaha illallah tapi lamun hadis kieu iqra'u ala mautakum yasin bacakeun yasin
kanu sakarat bacakeun Yasin kanu tos maot. Tah teh hadis teh dhaif ya. Gitu. Dhaif teh tina naon ieu dhaif teh sanadna. Jadi dina sanadna teh gitu. Dapan aya sanad teh ki mata rantai ti sahabat ka tabiin gitunya ka tabiin terus ka penulis hadis ka mudawin gitu. Tah hadis Iqra'u ala mautakum Yasin ieu teh dhaif sabab kieu rawina teh majhul teh tidak dikenal gitunya. Jadi aya sahabat yang tidak dikenal, aya tabiin yang tidak dikenal. Jadi hadis Iqra'u ala mautakum Yasin hadis teh dhaif ya. Gitu teh. Sehingga teu dicontohan ku para imam mazhab oge gitu. Ngan aya kieu ti madhab Syafi'i keun bae lah teu naon. Teu naon itu lain nyontohan, lain marentahkeun teu naon lah ieu mah fadhailul amal we gitu. Ieu mah nangan padilahna gitu. Jadi urang kan ieu mah masalah ilmuna we nya. Aya masalah praktek di lapangan mapan mana anu geus jadi tradisi pan kadang-kadang sok sesah narobahnya gitu. Nu penting ilmuna heula engke gepan keadaan masyarakat mah gitu kumaha masyarakat engke pan kitu. Sabab kieu lamun silih sempat sok jadi pasea kitunya. Ulah keur aya nu sakarat parasea di dinya gitu. Keun we da geus jadi tradisi mah pan sesahnya. Nu penting urang terang ilmuna heula we gitu. Yen Iqra'u mautakum Yasin eta hadisnya derajatna majhul gitunya. Jadi henteu sahih gitunya. Hartina Nabi teu nyontohan, para sahabat teu nyontohan, para imam mazhab fikih teu nyontohan gitu. Jadi macakeun Yasin pikeun anu maot teh teu aya hadis anu sahih gitunya. Bahkan aya hadis kieu gitunya. Tempat anu dilarang maca Quran kahiji di makbaroh di pakuburan, kadua al-hamam di WC. Gitu. Itu aya hadis gitunya gitu. Jadi salah sawias tempat anu tidak baik untuk baca Al-Quran di kuburan, di makbaroh, jeung di hamam, di WC. Nah, salajengna pemberes, urang pan di masyarakat diurangkan kita tahlilan tong tahlilan ini gitunya. Keun urang da ulah kieu ceuk anu sok tahlilan misalkan. Eta mah jalma nu teu tahlilan mah teu nyaah ka indung bapa, teu nyaah ka nu maot. Nah, salah teh nya gitu. Sabab anu disebut nyaah ka indung bapa mah lain kitu nya. Kitu kieu nyaah ka indung bapa mah. Lamun indung bapa keur jumeneng keneh keur hirup, sok urus, boga rezeki kirim, lamun gering ubaran gitu ya. Nyaah tah gitunya. Lamun geus maot terus doakeun gitu. Nah, jadi lamun anu sok tahlilan kanu tara tahlilan ulah nyebutkeun kanu tara tahlilan teh teu nyaah ka indung bapa gitu. Atau sabalikna gitunya. Gitu. Anu tara tahlilan kanu sok tahlilan upama terus we teh mah bid'ah dolalah gitunya. Bid'ah sesat. Ke lamun kikituan bakal jadi pasea. Nu penting apal ilmuna teh ari tahlilan di mana jualna. Gitu. Sok eta mah rek dipraktekeun jeung moal dipraktekeun tapi diri teh geus tanggung jawab ya. Lain tuturut muning. Ieu di mana tahlilan mimitina. Kahiji lamun di luar negeri aya
di hiji nagara di Parsi kepungkur ya gitu dina sekitar tahun abad ke-11 gitu. Lamun di Indonesia mimitina ti belah ditu ti belah wetan ti Jawa asalna teh aya tradisi Hindu tiluna 7na 40 100 tuluy ku salah sawios wali gitu. Tah eta teh si tradisi Hindu teh teu dieureunkeun mung bacaanana dirobah gitu. Jadi aya tradisi tahlilan. Jadi tahlilan teh teu diparentah ku Rasul. Da Rasul ge teu ngalaksanakeun tahlilan kanggo Siti Khadijah misalkan, kanggo para putrana. Jadi tahlilan teh eta teh tradisi gitu. Mun di Indonesia mah tradisi di Jawa. Tradisi di Hindu asalna. Ngan dirobah bacaan-bacaanana jadi bacaan tahlil gitu nya wali sawios wali gitu. Tah gitu jadi urang teh apa secara ilmunya. Jadi kayak dipraktekkeun namanya kumaha masing-masing we kumaha akhirna mana nu rek diyakini dipraktekkeun gitu. Tah kitu nya jadi ulah dugikeun ka tah teu nyaah ka kolot anu teu tahlilan kitu nya. Tah teras nu nyaah ka kolot teh engke lamun kolot maot lamun boga hutang pangmayarkeun teu nyaah kolot. Lamun eta nu maot teh ngabogaan hutang kitu. Sabawajib tah. Lamun aya warisan kudu dibagikeun sesuai jeung hakna. Ulah dugikeun ka dikawasa ku salah saurang. Eta teh teu nyaah teh nya. Sawala tubtina ba'dahu kan kitu bacaanna teh. Ulah aya bancang pakewuh saparantosna ieu kematian. Hab lamun warisan teu dibagikeun bakal terjadi bancang pakewuh kan. Bakal pasea kitu nya. Anu batak nimbulkeun anak parasea teh kusabab warisan harta waris teu dibagikeun sesuai jeung aturan. Nu saraka nu teu kabagean tah eta teh teu nyaah teh. Teu nyaah ka kolot. Da lamun sekolot aya keneh nempo budak parasea bakal gering hatena teh kitu nya. Gitu. Aya taroskeun. Tah karep urang pokona mah urang bisa jeung wani ngurus janazah ya. Teh janazah mayit. Ulah dugikeun ka urang pitena can dimandian wae can aya can tukang ngamandianana. Pan tukang ngamandian mah kudu ke keluarga kitu nya. Paling lamun butuh neangan gaid paling ge pangnuduh-nuduhkeun ye naon heula kumaha carana nu ngamandian sayana mah para putra kitu nya anu aya hubungan mahram gitu. Ya mangga. Terus keluarga teh ngiringan ibahkan ka sadang ibah heula urangna. Tah pamit teh ibah kumaha? Terus sawios kitu masalah kadang-kadang dikamalina teh tos kantosan kan rada-rarieut gitu. Ibah muni kana miharieut gitu. Enggak. Anu ari urang diwajibkeun ibak mah lamun urang ngabogaan junub. Wajib ibak mah junub. Anu junub teh contona anu tos hubungan sebadan suami istri junub kan wajib ibak. Anu keluar sperma sok sanajan teh hubungan sebadan. Anu perempuan anu men ya itu wajib ibak tanya gitu. Jadi erek ngamandian mayit teu aya parentah kudu mandi. Tos ngaibakan mayit teu aya parentah wajib
mandi gitu. Terus ngaibakan mayit dan teu junub dah mah. Ngaibakan mayit urang erek nyolatan gitu nya. Kayak katinggalun tuh. Atuh nu sejen tos nyolatan ieu kalkang kamar mandi jabanu komo peuting-peuting. Gitu jeung tiris bisi nembukeun gering. Teu wajibnya, jadi hukumna teu wajib anak pun urang upamana tos ngaibakan teh bisi aya ngarasa kacepretan ku najis, tah eta mah nya. Urang kudu ibak, tapi lain ibak janabah nya. Urang terus ngaibakan tapi teh nu diibakan teh kalotor, aya kotoran-kotoran. Mungkin kan kaceretan nya kitu. Tah mah urang ngaibak we ngarang urang awak urang teu narajis. Pan aya nu maot ngaluarkeun kokotor teh gitu. Biasana anu genut, anu teu gering heula, anu patuanganna seueur tuangeun maot ngadadak sakarat biasana sok ngaluarkeun pan ngabeten pan nahan kanyeri teh sok kaluaran gitu. Anu kitu mah nu teu damang lila, nu geus lila teh barang tuang jarang-jarang keluar kotoran. Eta nu kahiji nya. Nu hiji deui naon teh teh? Nya ngarobrol ngobrol nungguan pernah naon. Tapi rata-rata mah baca surat Yasin. Jadi nungguan mayit nya ngobrol, eta tuh ngabartem gitu. Macana teh teu aya parentah kudu salila eta mayit di dinya kudu babacaan. Teu aya gitu nya. Nya ngobrol ngarencanakeun mungkin kerek dikuburkeun di mana gitu. Terus itu Ustaz kan ada yang ngaibakan mayit teh kalau wanita mah tidak boleh menuju head, tidak boleh ngaibakan mayit. Tidak boleh gitu. Tani nuju head soalnya aya abi mah teu ngaibakan da abi mah nuju head. Tapi dalam posisi eta mayit teu aya nu ngaibakan walaupun nuju head eta kumaha teh. Tidak ada persyaratan yen anu ngaibakan kudu boga wudu atanapi tidak dilarang orang yang sedang ngaibakan, tidak ada larangannya ya gitu. Nu ngaibakan teu kudu wudu heula, teu kudu boga wudu ya. Anu ngaibakan dilarang teh lamun anu jumen teu dilarang. Teu dilarang. Komo teu aya deui tukang ngaibakan, makanya nu rek ngaibakanana main mau diibakan gitu. Teu dilarang ya. Daya larangan. Terus itu Aya deui nuju ngaibakan mayit teh kan kalau saur tadi tidak boleh membaca sholawat ya. Diem gitu. Tapi abi sering ngaibakan mayit teh emang rata-rata baca sholawat. ya. Sanes dilarang ngaibakan mayit upamana bikin karame maca sholawat, bukan dilarang tapi tidak ada yang memerintahnya itunya. Jadi apakah Rasul menyuruh ketika ngaibakan kudu maraca sholawat? Tidak ada gitu. Apakah para imam madhab mereka mana deh madhabna tuh pan madhab tuh mereka opat ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Eta madhab nu opat teh teu nyontoan ngaibakan mayit dari maca sholawat. Reka madhab ka mana deui? Maka kulantaran teu aya dina opat madhab, maka berarti itu tradisi saja, tradisi lokal. Lamun teh mah kitunya rame maca sholawatan berarti masukna tradisi gitu. Ari kana tradisi mah tadi teh gumantung aya nu nyebutkeun kana tradisi teh bid'ah hasanah, aya nu nyebutkeun bid'ah dolalah gitunya.
ceuk anu hayang meunang pahala bari nyebutna bid'ah hasanah bae cenah tradisi ge da bid'ah halus naon gorengna cenah maca sholawat bakat ku hayang maca sholawatan dina waktu keur ngaibakat ceuk anu kieu atuh bid'ah dolalah tuh itu dicontohan ku Rasul ku para sahabat itu dicontohan ku imam madhab gitu nya pokona mah bakal pirameun lamun silih geunggeureurkeun mah mantak nu penting mah elmuna we engke ge da geus elmuna mah sadar sorangan ari ieu ngalaksanakeun ieu saha nu nitahna da ibadah mah kudu aya panitah kitu we teh kitunya sabab jalma mah lamun silih geunggeureurkeun sok jadi pase ya di silih geunggeureurkeun teh mung digeunggeureurkeun teh tapi lamun sadar mah ku ilmu mah nya kitu sadar sorangan genah kitu aya deui aya keneh tu waktosna teh can saya jauh aya keneh lah Abi pernah ngaibakan mayitnya anu emang benten-benten sih nya beda gitu ngaibakan teh anu mayit anu didudukeun anu dikorowot gitu tah ali anu didireun abi ali ninggal anu dikorowot gitu sareng anu didudukeun anu di macam-macam abi mah moal cenah soalna dosa cenah terus abi kumaha abi ninggalikeun jeung abi mantuan abi dosa gitu terus kumaha dah beda-beda akhir perlakukeun mayit teh seperti urang ka jalma nu hirup kitunya keteranganna nya perlakukeun mayit seperti urang ka anu hirup ari urang ngamani anu hirup sok dikodok kokotorna teh jero beuteung tara kan maka kana mayit ge ulah mayit teh ulah sok dikodok kotoranna ka jero kitunya gitu. Nah tuh lamun hirup jelema keur hirup kana dikodok kitu nyeri atuh. Jadi ngamanian mayit teh nu dibersihan teh luar. Gitu. Ulah ngodok kotor kana di jero patuangan mesti dikodok perjakeun ge anger mah saeb. Ya. Tah jadi engke ku ilmuna kitu tah. Jadi ka anu sok biasa kuda kodok kana kotor mayit. Tah itu teh engke ku ilmuna sadar sorangan geuning teh aya daya teu aya parentahna eta ti mana tuh mah jeung dikonokan gitunya gitu perlakukan mayit seperti zaman nu hirup gitu ulah nganyerikeun gitu kitunya gitu nya pokona penting mah urang ulah ngalakukeun gitu anapun upamana aya jaman saja ngalakukeun kitu tadi teh lamun ku urang dicarek mungkin teh sok bakal malik ngewa gitu. Pentingna urang ulah miluan kituna tah. Kana nu eta mah anu manehna nu kuda kodok kitu mah gitu. Urang tau. Abi mah mau ningali ya kayak bisi kumaha dosa jadi teu ngilu kumaha di dia. Dasar kumaha dosa. Jadi ari abi da bingung ngarek kaluan deui bingung geus di jero nya cicing ningali. Yang penting kita tidak melakukan. Ya, sok kan bisik sama di sini oke. Iya Pak, ayo masuk teh kan nganggo gigi palsu. Atos dibungkus pada diangkat, emang nggak mau gigi palsu dicadak deui. Terus dia emang gigi palsu kenging kacadak mawar. Naon-naon anu terbawa ku mayit teu kedah dibongkar. Ya. Contohna ya tongkor eta gigi palsu kitu. Jalma upamana ditato maot nah eta mangsina kudu dicokot deui mangkaning tato teh dina jero kulit luareun daging gitu kan nah kudu di gitu nasib kuring kan pernah itu ka panggil ku hiji keluarga hoyong mangmingpinkeun ngaibakan tah ulah ku batur ulah aya salianti anak gitu tah si kuring ada geus apal eta teh jalma teh memang pinuh awakna teh ku tato itu waktu keur hidupna anjeunna
seolah-olah bertobat we. Nya naros aya abdi can ieu tato ku dibongkar, aduh ngabongkar tato bakal hese pan ku istrika berenang. Itunya ngalaan eta teh deh komo saawak-awak mah gitu. Menganiaya diri sendiri tidak boleh. Tos we tong dibongkar deui eta tato teh hese jadi bakal nyeri itunya. Biasa we jadi ahli ibadah we gitu. Tagis maut nanti kan si keluarga teh era makanya geus jadi haji era mun kita tangga lamun eta pa haji waktu diibakan awak pinuh ku tato aku sim kuring mah geus teh era da geus apalun sim kuring mah apal kan gitu. Tah contoh nu kitu teh kudunya upamana aya tato aya gigi palsu atawa kakina pernah dipen pena candi laan teh kudu dibongkar gitunya jadi tong ngaruksak karena mayit. Aya deui Bu, aya kene itu sabaraha menit itu 10 menit deh. Upami aya kene pertarosanana. Mangga. YouTube gitu sahurna sasi Muharram teh udah sahur tapi salaman atau nanti 10 nah ya karena aja di Islam nanti di Al-Qur'an kami aja paling pentingnya ulang saum Muharram anu sahih hadis anu Asyura nanya anu kaping 10 nah anu Asyura teh artina ke-10 ya. Asyarah 10, Asyura ke-10 jadi hari ke-10. Tah anu sahihna. Mengenai anu salapan mah sebatna kan Tasu'a. Jadi Tasu'a teh naon berselisih lah. Selisih pendapat. Sabab ieu teh kasebutna sum'ah masih keneh Rasul merencana gitu seharusnya. Lamun kuring hidup di tahun akan datang, maka erek saum di tanggal 8 jeung 10. Pikeun supaya beda jeung urang Yahudi gitu. Tapi kan tikalaksanakeun. Maka anu geus jelas dilaksanakeun mah kaping 10. Jadi nu mutlak nama kaping 10 jeung nu kaping 10 mah tos aya paedahna contohna pan salah seorang sahabat ya, ditanya tentang masalah saum Arafah jeung saum Asyura. Suila Rasulullah SAW an saumi yaumi Arafah yukafiru sanatal madiyah wal mustaqbalah. Wasuila an saumi yaumi Asyura. Rasulullah ditaros tentang saum hari ke-10 bulan Muharram yukafiru sanatal madiyah. Paedahna dihampura dosa satahun katukang. Ai tasu amat teu aya teu disebut. Paedahna naon gitu. Jadi nu pokona mah saum tanggal 10. Cekap sakitu. Hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.